Jumat Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi Omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Sampurasun sunat kemarana turang sunat. Aduh. Antapani ka Bojongpulus teh jabana oge lamun peuting mah sepi jam 8 peuting oge geus jarang aya jalma anu ngulampreng wayah kitu. Terus init numpak motor ngaliwat ka jalan Cicaheum nyemprung kawetankeun ngajug-jug ka Ranca Ekek. Sajeroning Rizka numpak motor manehna ngarasakeun aya perasaan anu teu saperti biasana.
Rizka bet ngerasakeun sesebelakan hate jeung ngerasa keung sagala. Sok padahal ke Rizka mah make motor nyerangan sanajan peuting oge geus biasa. Jeroning perjalanan ngajug-jug ka Bojongpulus nu aya di Rancaekek, Rizka ngeureunkeun heula motorna sabab ngarasa HP-na ngageter. Ayeuna wae aya anu nelepon. Nya maksudna eureun heula bisi eta telepon teh penting keur manehna. Katarimana jelas ku Rizka. Halo mah, naonnya? Masih kene di mana? Gerak uwi atuh neng, tersunyi. Nuju di jalan mah, sakedap deui dugi. Kemana heula wangi-wangi we teh? Nya eta tadi aya anu kedah dibadantenkeun kanggo praktek mah. Nya atuh sok hati-hati di jalan nya, tong kekeputan. Gugul ge tadi wowo. Kunaon kitu Kang Wowo teh mah? Teu ketang teu naon. Jadi ngerasa ngemplong gening anu keur nongkrong teh tetangga manehna anu ngaranna Kang Wowo. Tapi hari tamah Kang Wowo teh sarasa seperti Pisasari. Namun biasana mah heuk parang panggih jeung Rizka di tempat nongkrong eta. Sok nanya leuwih ti heula bari jeung Budi anu marah mai.
kitu jadi kaheranan ke Rizka. Naon Kang Wowo teh betungkul wae teh daek cengkat beuring nanya ka manehna. Ningali kitu mah Rizka jadi miheulaan nanya ka Kang Wowo anu kasampak keur tungkul wae. Kang Wowo, nah nongkrong teh meni nyalira wae. Nuju resep nyalira Neng Rizka nembe mulih sakola. Sumuhun Kang, mangga atuh Kang di kantun heula. Mangga Neng. Indit ninggalkeun Kang Wowo anu anger wae teh nyengkatkeun sirahna. Nah kunaon ari Kang Wowo? Nah sikepna beteh siga ti Sasari. Meureun keur aya masalah. Rizka tepati mikiran ngeunaan Kang Wowo anu sarupa kitu. Rizka tepi ka imah sarta terus ngasupkeun motorna. Sanggeus kitu Rizka langsung asup ka jero imah. Malah indungna Rizka oge tersampak teu ngadagoan kadatangan manehna. Rizka sanggeus aya di imah ngobrolkeun kejadian Panggi jeung Kang Wowo anu keur nongkrong di jalan. Ibu Rizka diceritakeun ngeunaan sikep Kang Wowo anu beda ti Sasari. Masa indungna ngadenge caritaan Rizka sarupa kitu, katingali paroman indungna siga anu kaget. Mah, nah kunaon ari Kang Wowo nya sikepna beda ti Sasari. Wowo mana adik Neng? Kang Wowo eta tetangga anu aya di Payun. Wowo, ieu teh. Maut tadi sore di rumah sakit. Tabrakan tadi barang Neng. Atuh ari tadi anu pependak sareng abis sahan. Adenge caritaan ti indungna sarupa kitu. Awak Rizka jadi katingali ngaleper. Luas kaleureunhakeun. Jadi anu kami panggil di Rizka di jalan teh lain Kang Wowo. Sebab geuning da Kang Wowo mah geus maot tadi sore. Rizka ketingali awakna ngadadak leuleus. Rizka langsung ngagugakeun awakna kana kursi. Indungna Rizka oge ruas ngadenge dongengna Rizka sarupa kitu teh. Kumo deui ningali anakna anu siga rek satengah kapiuhan. Indungna Rizka langsung nyalukan bapana Rizka. Rizka langsung dibere cai nginum. Ku bapana bari sateka pola di parancahan. Ajarone yang bising harapan ku indung bapana Rizka. Rizka ujuk-ujuk ceurik kadinggut bari awakna bibiri gidigan.
boga anu kasibat. Nya antug nama Rizka teh diubaran ku mangna. Caka beneran mangna Rizka teh salah seorang ustad. Rizka cager saenggeus diubaran ku mangna. Salah lagu Jang. Kejadian ieu can lila kaalaman ku kuring. Nya dina bulan-bulan ayeuna ari nu jadi pagawean kuring nyaeta kana seni. Kuring mimpin salah sahiji grup anu katelah Gentrasari. Ari anu jadi pokok seni nama nyaeta kesenian Sunda. Malah anu kerame tur loba nu nitah manggung teh acara adat mapag panganten. Salian ti acara adat Sunda oge nu keur loba nu nanggap dina acara hajatan kawinan atawa nu nyunatan teh nyaeta acara pop Sunda dangdut. Lumayan kuring nepi ka kiwari geus loba relasi pang-pang nama tukang rias panganten. Lamun tengah haja nu boga hajat datang ka imah nitah manggung, kuring loba manggung cukang lantarana acara ti tukang rias. Sabulan saacan manggung kadang tukang rias atawa nu rek hajat sok mere duit keur DP nyirian supaya grup kuring teu kaburu ditanggap batur. Geus sababaraha minggu ieu kuring ngalaman kejadian aneh. Sabab duit pamanjer tinu rek hajat teh
sok jadi ngurangan wae. Padahal basa kuring kapasrahan duit pamanjer teh jelas da dihitung heula sameme ku kuring dibawa ka imah. Moal nya kerok ngitung nama, tapi duit sok jadi kurang 2 atawa 3 lambar. Hal ieu teh jadi heran keur kuring mah. Jeung deui lamun terus kejadian sarupa kitu tumiba ka kuring, geus pasti we jadi karugian keur kuring mah. Lah sidik ari kuring mayar barudak anu dibawa manggung teh henteu bisa kurang. Harita kuring balik ti melong. Ti imah salah seorang tukang rias anu rek nanggap kuring. Kuring balik ti imah tukang rias teh bari mawa duit pamanjer. Sanggeus aya di imah, kuring penasaran. Tuluy ngitung deui duit, bisi kejadian eta duit pamanjer teh ngurangan deui. Malahan harita mah ngitung duit teh jeung pamajikan. Pang nama supaya pamajikan kuring oge nyahoeun yen duit teh sok ngurangan teu pupuguh. Mah, bisi teu percaya sok da hitung ku mama. Sabaraha tah duit ibu Cecep teh? Cing ka dieu. Penasaran mamah mah. Kerok meureun bapak ngitungna. Nya, ieu hitung deui kayaknya. Da basa dihitung ku bapak bieu mah kurang 4 lambar. Nya geuning Pak. Nah, ieu teh kurang 4 lambarnya. Uguh oge bapak teh heran. Geus sababaraha minggu ieu teh duit asa leungit teu puguh-puguh. Da lamun ieu duit dicopot ku jelema, geus pasti mau disisakeun. Pasti we dibawa kabeh. Moal aku tuyul gitu Pak. Sigana wae nya. Da cenah cek beja mah, tuyul mun mau duit teh tarasa kabehna dibawa. Sanggeus kuring guneman jeung pamajikan jorojoy panyangka yen duit teh dipaokan ku tuyul meureun. Mun teh mah nya duit teh dipaokan tuyul, nikah cidanya kuring nu digawe anu untungna nu boga tuyul. Ngan ukur cicing narima setoran duit bari teu make modalna naon. Jeung kacida dina zaman anu geus serba modern teh masih aya jalma anu usaha tina jalan sarupa kitu. Sanggeus ayana kejadian eta, kuring can wakaca carita ka Ibu Cecep jeung Pak Cecep. Ku kuring dirusiahkeun heula. Tempo derhajat tatanggana kaparangan harita anu boga acarana teh Pak Cecep. Malah anu ngahiasan pangantena teh Ibu Cecepna. Nya kuring jeung grup harita anu ngadon manggung ngahiburna teh. Sabot keur istirahat hiburan, kuring ngobrol jeung Pak Cecep. Kuring nyaritakeun kejadian aneh anu geus mineng ka alaman. Nya ngeunaan duit anu sok laleungitan teu pupuguh. Cecep, heran kunaon Jang? Yeuh,
ningali tuyul acan. Acan, Pak. Nah, kumaha gitu? Lain uing suudon. Siga nama di dieu aya jalma anu nguku tuyul. Hayang bisa ningali tuyul. Wah, nah bisa gitu eta teh. Bisa. Abdi boga ilmuna supaya Pak Ajung ayeuna bisa ningali tuyul. Sanggeus cacarita kitu, terus Pak Cecep jajampean. Terus kuring dititah minum cai herang anu menang marancahan. Sanggeus kitu beungeut kuring diusap. Terus kuring diajak ku Pak Cecep nyamperkeun ngadeukeutan pelaminan panganten. Pak Cecep nunjuk ka palebah gentong, paranti nu hajat ngasupkeun amplop pameret di ondangan. Nyaan we, panon kuring jadi awas. Bisa nempo makhluk anu teu bisa kitu wae katingali ku jalma. Kasampak dina sisieun gentong nu hajat teh aya 3 makhluk dedegana mah sagede budak umur 3 tahunan. Eta makhluk nu katingali ku kuring teh awakna semu biru, siga anu geunteul, panonna bolotot, jeung beuteungna baru citreuk. Kuring ningali kitu teh ngarasa luas jeung aneh. Nu katingali ku kuring harita eta makhluk teh teu daek caricing. Kadang ngadon ajleng-ajlengan dina kursi. Sanggeus kitu terus ngadeuketan deui kana gentong wadah duit. Kitu jeung kitu we polahna anu dilakukeun ku eta makhluk teh. Pak Cecep ngaharewos nyarita ka kuring. Bari nuduhkeun nunjuk ka eta makhluk anu keur araya di palebah dinya. Wae nama tuh tingali di deket gentong wadah duit. Nyawe nya. Ningali laki itu beungeut jeung awakna oge. Ayeuna mah ku bamparek digaruwahkeun. Tuh mah nyokotan wae duit. Panon Pak Cecep mencrong ka eta makhluk anu keur aya dina kursi panganten. Dak lumadak eta tuyul teh siga apaleun yen kuring jeung Pak Cecep bisa nempo ka manehna. Eta makhluk jadi cing polotot melototan kuring. Kuring jadi ngarasa sieun ningali kitu mah. Pak Cecep satengah harewosan nyaritana. Kuring mah ningali kitu teh jadi bibiri gidigan. Sanjaba ti karek harita ningali makhluk sarupa kitu sarta pikasieun deui. Kusabab Pak Cecep mah jalmana teu sabongbrong. Nyaeta makhluk terus ku Pak Cecep disampeurkeun. Barang ningali ka Pak Cecep anu rek nyampeurkeun ka maranehna. Ujug-ujug eta tuyul teh cimbarerek lalumpatan. Tuyul lalumpatan ninggalkeun pelaminan panganten. Sajabana teu bisa ningali eta tuyul teh. Dak dumadak deui kuring bisa ngadenge suara eta tuyul. Ari ngomongna mah teu mata pikaharsieun. Ngan jelas ngadenge nama suara budak leutik. Manehna cing kareceus bari lalumpatan. Pak Cecep ngodean ka kuring. Ngajak ngadon nuturkeun eta tuyul anu lalumpatan. Kuring surti kana pangajak Pak Cecep. Kuring jeung Pak Cecep nuturkeun ka mana lumpatna eta tuyul.
Sanajan kitu ari keur kuring mah dina nuturkeun tuyul teh aya rasa kasieun. Eta tuyul teh lalumpatan ka salah sahiji imah kontrakan anu aya di eta lembur. Kuring jeung Pak Cecep terus nuturkeun eta tuyul. Nu jelas mah kuring jeung Pak Cecep geus nyaho yen anu bogana teh nu aya di eta imah kontrakan. Kuring jeung Pak Cecep marulang deui ka imah nu hajat. Sarta kuring mah terus neruskeun mancen tugas ngahibur panganten jeung tamu ondangan. Saberesna manggung, kuring ngobrol di imah Pak Cecep. Bari sakalian nyokot bayaran manggung. Sabab nyaharita teh Pak Cecep anu boga acarana. Nya anu ngarios pangantena teh Ibu Cecep pamajikanana. Pak Cep, asa nembehan abdi mah ningali tuyul teh. Kitu geningnya. Jeung aya we nya jalma nu ngadoon usaha tina jalan enteng. Padahal zaman teh kan geus modern ieu teh. Ya aya wae atuh Pak Jung. Malahan mah loba keneh jalma anu kana itu teh. Nah saha atunya anu ngukut eta tuyul teh? Cik kira-kira apa teh Pak Cecep? Ya pasti nage moal teh sadeui atuh eta nu ngukut tuyul. Salain anu ngicingan eta imah. Nya da tadi teh alasupna mah ka imah eta nya. Sigana mah. Sanggeus obrolan kawilang cukup, kuring pamitan balik di imah Pak Cecep. Pondok carita beres acara, kuring balik ka imah. Harita teh ninggang poe Senen malam Salasa. Kuring balik ba'da Isya ka imah. Samulangna ka imah teh taya sasaha. Da harita mah kaparangan pamajikan teh keur jarah ka Madura. Malah budak oge taya di imah deui. Da cenah ngadon sare di imah babaturanana. Bari ngareureukeun ka cape, kuring diuk dina kursi. Kuring ngaluarkeun duit pamanjer manggung tadi beurang. Kuring ngaluarkeun duit pamayar manggung tadi beurang. Kuring penasaran ngitung duit anu geus dicekel. Pokok penting sieun kajadian deui eta duit teh ngurangan deui. Kuring rada atoh ayeuna mah sabab duitnya teh kacoceng, gembleng pas jeung hitungan. Kusabab tadi berang kuring geus capek, kuring adon lelengutan dina kursi. Kuring teh hayang wakasare di kamar harita mah. Basa kuring rek ngalenyap pisan sare. Kadenge aya sora budak anu aneh teh kaharti basana. Tapi jelas eta teh sora budak. Kuring ngorejat bari terus gigisi kana panon. Kuring kageruwahkeun ku datangna eta sora. Aya sora aneh tapi taya sasaha.
suara budak teh jadi robah kadengena. Ayeuna mah jadi kadenge ceurik. Bari ngadengikeun suara budak anu keur ceurik. Anon kuring ngareret ningali ka saluhureun lomari pakaian anu aya di hareupeun pangliukan kuring. Anon kuring jadi manco kepala luhureun lomari. Kasampak dina luhur lomari pakaian teh aya budak anu keur diuk ucalange bari panonna molotot ka kuring. Kuring jadi ngarasa sieun ningali kitu mah. Komo deui basa eta budak teh yang ngerengan siga ana mah amekeun pisan ka kuring. Awak kuring jadi kadeng-deng. Kadenge aya sora anu nyarita. Sora budak tapi atrak kadengena siga anu nyarekan nganahakeun ka kuring. Nasi we atuh euy. Tong make usil sagala. Pan aing teh keur usaha. Nah, jangan ganggu kana kasar aing. Goreng eta makhluk anu aya di pucaange dina luhur lomari teh tuyul anu tadi berang diudag ku kuring jeung Pacecep. Eta tuyul karasa kageruwakeun sarta ngarasa gawena diganggu ku kuring jeung Pacecep. Ningali kitu mah kuring terus sateka pola sabisa-bisa nyinglarkeun eta tuyul anu keur diuk pucaange dina luhur lomari teh. Sanggeus ku kuring di parancahan eta tuyul teh ngagajeng luncat dina luhur lomari ka handap. Sanggeus aya di handap katingali pasemon anu amek ka kuring. Sanggeus kitu eta tuyul teh ujug-ujug lumpat keluar ti imah kuring. Eta tuyul keluar ngaliwatan panto anu padahal pantona oge nutup. Tuyul keluar lumpat nembus kana panto. Sanggeus aya kajadian kitu ku kuring kakarek bisa sare. Kuring ngadon sare ngagoledag dina kursi. Isukna sanggeus tadi peuting ngalaman kajadian aneh sarupa kitu, kuring ngadatangan deui imah Pacecep. Kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman tadi peuting ngeunaan tuyul anu ngadon milu nuturkeun ka imah kuring. Alhasil sanggeus kuring cacarita ngeunaan kajadian sarupa kitu, nya antugna kuring ku Pacecep di bahanan cai menang marancahan nyaeta ngarah bisa nyinglarkeun tuyul. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi
atas pohon ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Seorang hidup mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa seperti dulu. Di pos satpam tempat kuring tugas. Kuring boga pagawean jadi keamanan di salah sahiji perumahan. Lamun bagian tugas penting mah kuring tara nyorangan. Kadang sok jeung salah saurang batur kuring anu sarua jadi keamanan di eta perumahan. Parang harita anu maturan teh si Iwan. Maneh nama kaasup jalma anu wanian teu borangan. Kadang kuring mah lamun kaparengan tugas penting bari eueuh nu maturan teh sok ngarasa rada keueung. Nya nu jadi lantaran sok aya-aya wae kajadian anu teu asup akal di eta pos tempat kuring jaga. Jam 12 penting kuring uplek ngobrol jeung si Iwan. Saacan kuring ngontrol nguriling ke perumahan. Harita teh ninggang malam Jumaah. Basa kuring keur ngobrol jeung si Iwan. Kuring rada ngarenjag. Sabab tepu puguh kaleng cet anu
anu aya dina luhur meja di pos teh ujug-ujug murag. Wan, kunaon eta kaleng cet bet murag teu pupuguh? Buburit meureun. Da eta geuning beurit naoge ayeuna mah. Ku kabarana kitu. Mun ku beurit mah atuh kudu kapireungeun jeung aya suara beurit anu lumpat. Ya, ari geus kunaon atuh? Lamun lain murag kadupak beurit mah. Wah, kitu muragku, Ju. Anu jadi kaget. Muragna teh siga anu ngalayang. Kuring teneruskeun cacaritaan. Nu jelas mah kuring masih ngerasa aneh ku eta kejadian. Si Iwan nangtung bari terus nyarita ka kuring. Yen manehna rek ngadon ngontrol heula ka perumahan. Nya kuring dititah nungguan pos ku manehna. Saya ngontrol heulanya. Ente di dieu heula, heuh? Geus kuring oge milu ngontrol atuh. Lamun di pos tinggalkeun ieu, bisi aya nu datang ka dieu. Darwe disangka peuting ayeuna eueuh nu jaga. Lain kunaon naon keueung euy. Urang nyorangan di pos teh. Alah, make keueung sagala rupa da moal ayeuna naon sok tepugu. Moal ayeuna naon teh cek ente. Geuning tadi ge kaleng cet murag teu pupuguh. Tah, paneta teh ayeuna naon? Nya, da saya oge moal lila kontrolna atuh. Geus da kudu bisa kadeung, nya. Bunga. Tapi sanggeus aya kejadian kaleng cet anu murag teu puguh-puguh. Kahayang mah kuring oge milu jeung manehna ngontrol. Sabab keur kuring mah jadi ngarasa asa keueung. Komo deui kudu cicing di pos sorangan. Sainditna si Iwan di pos tinggal kuring sorangan. Harita mah asa beuki beda we hawana di eta pos teh. Komo deui ayeuna mah sanggeus kuring eueuh batur. Karasa deui aya angin anu ngadeos asup tina lawang pos anu pantonan teu ditutupkeun. Kuring langsung we nutupkeun panto pos sabab karasa hawa teh rada tiris. Kuring diuk dina kursi nu aya di jero pos. Bari dua suku ditumpangkeun kana meja. Sirah hadang-hadang heuk kana panyarandean kursi. Panon kuring rada pepeureman. Keur kitu kuring langsung nyengkatkeun sirah anu keur nyarande. Anu jadi lantaran panto pos ujug-ujug muka. Panyangka kuring mah si Iwan geus datang deui ka pos. Kuring sengkat tina diuk terus nangtung. Tuluy kuring keluar di pos. Bari rurat teret ka sabudeureun pos. Anu nyatana mah
sorana teh anu semu ngirung. 2 kali kadenge sora anu uluk salam pupuntenan teh. Tapi basa kukuring disamperkeun. Nah geuning beteh saha. Nah saha atuh. Sora saha eta anu tadi kadenge pupuntenan teh. Da jelas kadenge kukuring. Kuring jadi ngaberi gidig sarta leungeun nyabak kana punuk. Anu karasana bulu punuk teh asa carengkat. Jantung kuring jadi beuki ratu. Sabab geus 2 kali aya kejadian aneh anu teu matak kaharti ku akal. Jeung si Iwan teh bet asa gila deui ngontrolna. Manehna can rek jol deui ka pos. Harita kuring maksud teh rek asup deui ka jero pos. Nek biasa lengkah. Asa aya nu noel. Tapi anu noel teh saya jamana. Kuring buru-buru langsung buru asup deui ka jero pos. Ayeuna mah katinggali ke juru panon. Di luar teh siga aya anu ngolebat bodas. Kuring jadi beuki ngarasakeun. Malah rasa sieun anu nyangkaruk beuki ngandelan. Kuring diuk bari awak ngarasa semu ngadeg-deg. Pantopos molongo teh ditutupkeun. Maksud teh lamun aya nanaon, kuring moal hese lumpat ari panto muka mah. Kuring tinggal ngaberengbeng ninggalkeun eta patempatan. Sabot kuring keur niup dina kursi nu aya di jero pos. Karasa aya anu niupan kana punuk jeung karasana teh menitiis. Mimitina mah kuring ngarasa berat rek ngaliekeun sirah. Anu maksud rek ningali ka anu karasa niupan kana punuk teh. Akhirna kuring ngawanikeun maneh. Ngaliek ka satu kangen pangniukan. Barang red kuring ningali ka tukang. Satu kangen kuring aya makhluk anu keur ngajanteng. Ngajanteng teh satu kangen teh geningan pocong. Kuring langsung ngorecat cekat tina pangdiukan. Anu ningali kana pocong anu katempona ku kuring mah beungeutna teh hideung jeung katingali aya panonan. Ur kuring jadi ngeleper ningali ka aya siga kitu mah. Malah kuring ti bubur anjat kaluar ti jero pos. Tengah luncat bari semu lumpat. Malah si Iwan anu geus datang deui ka pos oge jadi katabrak ku kuring anu keur diajikan di udah kurasa kasieun. Kuring bari nyempor satu kangen si Iwan muru ka jero pos. Tapi basa kuring di baturan ku si Iwan mah pocong anu katinggali ku kuring teh jadi eueuh. Malah si Iwan mah terus pariksaan anu aya di jero pos. Kuring oge ngarasa jadi aneh. Jelas atuh tadi katinggali aya nu nembongan satu kangen. Tapi naha geuning ari kuring geus aya batur mah geus jadi ngaleurit. Semu teu percaya karena kejadian anu cikeneh ka alaman ku kuring. Jelas pisan atuh. Masa tadi kuring sorangan aya di pos mah. Bet loba kejadian nu matak pikasieun.
aya kejadian serupa kitu. Kuring teu lila gawe jadi keamanan di eta perumahan. Kuring mundurkeun diri. Nu jadi lantaran lain harita hungkul kuring ngalaman kejadian anu aneh-aneh teh. Malah kuring mindeng aya nu ngaganggu ku makhluk-makhluk anu sarupa kitu. Matak kuring antugna mah teu betah digawe di eta tempat. Ya akhirna kuring maksakeun diri ngajukeun surat pengunduran diri. Tapi sekarang cu waktu nak tanya kapan Aki kita pamit lah kita uyah ke tempat anu jauh cu ulang cekap kenala duikan kalian Jumat Kliwon iya malam Jumaah payun urang kasarangan deui